Yuk. Woi, kemana dia? Duan baik. Ya, dia ke kaos kaki baik. Hah? Kaos masalah? Kaos kaki, Put. Kaos kaki. Ih, kok budak-budak amat sih? Dia masih jemput. Cicing. Woi, Neng, kok dia jeng si Bella sih? Oh iya, dia mengaden lapar doang jeng si Bella mah. Istilahnya baik, lapar. Lah, ya Putri, kadahareun mah. Kadenge baik. Sembarangan baik dia, loba duit di imah. Geus sayula, Neng. Ulang urusan jelema ieu mah gelas. Iya, nu gelas. Wih, Neng, urang ngobrolin yuk. Tah, si trio bebek. Hayu. Bel, eta naon? Geus ge dia, Neng, ulah gandeng coba tuturkeun aing bae sih. Wih, atuh si Bella mau naon? Urang tuturkeun yuk, asana eta mau dahareun ieu. Hayu. Kan plastik aing eueuh pasti dicokot budak yo. Seni tahanan nya, Ha. Bener. Bener. Ayeuna urang gelap. Hoi, eta mah da plastik aing. Emang kunaon keto aing nu manggah, Dengit. Jasa. Heeh. Ieu mah barang dahar aing nu nimo. Eta mah tai lain dahareun. Geus lah dia. Hadege dia, ieu tai lain kugusan roti. Yuk. Tah si Bella brengsek aing dibere tai. Heeh, lain ade bere dahareun. Hadege taneng trio bebek. Buka. Yuk. Woi, ya udah dia. Hayang bungnya roti yo. Cokot. Tadi Tete Najwa kunaon ongkek-ongkekan. Oh, tadi ku aing dilalaga. Di pajar mah ieu tai horengan mah roti. Oh, gitu. Pantesan. Hadege lah. Terus dahar beakun lah.